bagi orang di kamari be para sultan ya, para sultan loba nu nanya kakula teh ya kiai, kok ngundang sultan lain ngundang para kiai? Aya tah nu nanya gitu kan? Ya kukula ditanya ya dicaritakeun hiji be hiji sultan ya eta teh ya tuh di Sulawesi kan kamari teh ya nu inget aya sultan naon, Sultan Buton eta teh ya hiji eta kerajaan teh ya kerajaan tertua di Indonesia, ngabogaan bentengan terpanjang sadunia. Taras eta teh keraton teh ngabogaan bentengan terpanjang sadunia. Itu persyaratan jadi raja nah ieu jadi sultan tileletik geus diintai taku 9 penasehat kerajaan terus begerak-gerikna lantaran eta teh pi peliteun jeung pibaraheun pabarahan teh ieu geus kadeuleu ti leutik keneh ge ieu kieu beulanan geus pentama ieu saenggeusna jadi raja jadi sultan diwajibkeun salat 5 waktuna berjamaah bae. Iya kamari Raja Buton teh ieu ka dieu nya teh ya nya salat ka masjid subuh ka masjid berjamaah tah subuh di masjid be eta teh ka imah teh ya ka imah atuh geus salat 2 heula di masjid. Masya Allah kula can pernah neuleuh Kiai Pudoli kos kitu nya. Allahumma ya rafi'an darajat Allahumma ya rafi'an darajat Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, masing-masing orang tia geus aya ketetapana, geus aya bagian-bagianana. Wa kullu amrin mustamirun, nu bagian pisorgaeun geus ditetepkeun pisorgaeunana, nu bagian pinarakaeun geus ditetepkeun pinarakaeunana. Mudah-mudahan be urang tia bagiana ieu aya di sorga Allah. Wa kullu amrin mustamir, keahlian tia geus ditetepkeun ku Allah masing-masing. Nu ieu mah Haji Pendi dibere keahlianana nyana mah dagang, ngan dagangna bangkrut be lain ahli berarti tamah ngan teh geus ieu be ditetepkeun teu bisa be tani teu bisa be ieu teh digawe teu bisa jana mah dagang be walaupun rugi be dagang. Wa kullu amri mustamir, keahlian dagang geus ditetepkeun ku Allah. Aya anu dibere keahlian tani atau tani be teu kabita nyana ku dagang. Bisnis komo main politik mah teu ngarti aing mah keahlianna tani. Aya anu keahlianna nyaran berkat bae. Atuh aya nyana mah geus boga keahlian nyana pinter jasa ngalaan berkatna pinter. Eta ahli nyaran berkat ku situ ngaranna. Wa kullu amrin mustamir. Ya Allah, deres dibere keahlian nu bagus-bagus mah ahli dina salat. Masya Allah
mulai haji pendi kula tah atuh ieu mah pendidil eueuh beungeut ahli salat jadi aya ge beungeut ahli calon disolateun ya Allah aya nu dibere keahlian ku Gusti Allah tiang dina bidang ngaji teh aya nu ahli bidang fikih, aya nu ahli bidang eta tafsir, ahli bidang nahwu, geus aya bagian-bagianna wa kullu amrin mustamir. Ih, ieu mah Haji Pendi mah nya nama dagang teu bisa. Laju tani teu bisa. Bisnis komo, nah naon komo nya nama eueuh keahlianna aya, naon keahlianna unta enta. Eta ge keahlian unta enta berarti kan ahli jajaluk berarti. Ya Allah, nu ngeri deui nu dibere bagian keahlian nyopet. Ih, masya Allah, antri batur masa salaman orangnya nama antri dek nyopet, antri batur madek dahar prasmanan horeng mah dek nyopet. Ih Gusti, asana aya bayar diri. Aya nu dibere keahlian maling batur mah beuh masya Allah bring nyiaran berkah nyiaran eta teh sugan be karohmatan kumpul muludan kumpul rajaban wih harinya nama masya Allah atuh biasa make kopiah make koko teh we horeng dek maling motor wa kullu amri mustamir. Masya Allah, mudah-mudahan be urang mah dibere keahlian ibadah ku Gusti Allah, dibere keahlian nyiaran kariduan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ieu nu hese ge keahlian ieu dibere tuh sebagai orang di kamari be para sultan ya, para sultan loba nu nanya ka kula teh ya kiai kok ngundang sultan lain ngundang para kiai, aya ta nu nanya kitu kan ya kukula ditanya ya dicaritakeun hiji be hiji sultan ya eta teh ya tuh di Sulawesi kan kamari teh nu inget ayo sultan naon, Sultan Buton eta teh hiji eta kerajaan teh kerajaan tertua di Indonesia ngabogaan bentengan terpanjang sadunia. Taras eta teh keraton teh ngabogaan bentengan terpanjang sadunia. Bapak mulai bapak salah satu persyaratan jadi raja nah iya jadi sultan tileletik geus diintai taku 9 penasehat kerajaan terus begerak gerikna lantaran eta teh pi peliteun jeung pibaraheun pabarahan teh ieu geus kadeuleu ti leutik keneh ge nu ieu teh calon pelit nu ieu calon barahan geus kanyawa tuh ieu dina beungeut ke kadeuleuan ieu dina beungeut da ieu mah ieu beungeut pelit ya nu kos ieu nu ieu beungeut barahan kan gitu kan tah ieu bangsa beungeut pelit moal bisa jadi raja moal. Iya Allah, iya kieu beulanan geus pentama ieu saenggeusna jadi raja jadi sultan diwajibkeun salat 5 waktuna berjamaah bae. Tah deuk nanya ku kula ieu deuk nanya ieu siaran ge ustad kiai zaman kuari anu berjamaah bae salat aya moal bapak
atuh Gusti lagu geus mah urang mah ieu teh RT acan salat ngacak urang mah masyaallah nya namanya sultan nya salatna berjamaah diwajibkeun manta salat subuh berjamaah teh itikafna kal balik-balik ieu manta salat duha. Ih Gusti nu agung tah ieu kamari raja buton teh ieu ka dieu nya teh ya cenah salat ka masjid subuh ka masjid berjamaah tah subuh di masjid be eta teh ka imah teh ya ka imah atuh geus salat dua heula di masjid. Masya Allah kula can pernah neuleuh Kiai Pudoli kos kitu nya ayo coba ge ayo coba Masya Allah ayo siaran bau kunaon si Kiai teu ngundang Kiai asa pangmuliaan tak Kiai Gusti orenganan ele urang teh ku sultan ibadahna ieu ibadahna Gusti nu agung permaisuri na nu kamari ka dieu teh aya nu puasa bae puasa permaisuri na coba kuari pamajikan Kiai babeuh Masya Allah Gusti neuleun lajada deui eta sakitu pamajikan Kiai atau komo lain lejuk kuari segala pamajikan Kiai main tiktokan Masya Allah ongkoh itu mah permaisuri ongkoh puasa baik sholat tahajud sholat duha bebeuh Masya Allah siaran kuari ustad Kiai nu model kos kitu aya tah moal sedengkeun nya mah salah satu persyaratan lamun teu kos kitu eta teh diturunkeun jadi sultana ieu di buton be seperti itu Masya Allah encan anu lain-lainna tah ieu kakarak dicaritakeun sakitu doa adab-adabana pohara di kesultanan teh mun urang hayang nyaho adab-adaban eta teh pertorikohan tuh kahirupan di kesultanan di keraton adab-adaban teh teu pohara Masya Allah moal aya hiji keraton nu henteu nyekel torikoh moal aya carkel teh be walaupun kabelah dieu teh geus mulai memudar tapi nyana budaya carana teh ieu teu dirubah kitu be coba barang prak be ieu torikoh barang dicekal ku Ki Pudoli pan laju narobah kopiah titah make merah putih mual manggih tadi gos gitu Masya Allah di keraton menjekel adat budaya teh gitu-gitu terus be sesuai guruna ti guruna ka guruna kos kitu eta teh berubah be coba ieu Ki Pudoli mah guruna ti saha ti Haji Pendi geus teu beres ieu mah Masya Allah taya mual bisa dimodif cagureng di kesultanan teh keasliana terjaga anu sanga tayalah sisi lain nu urang kadang-kadang kurang eta teh memandang kadang-kadang orang ningali sultan teh bagian daripada hura-hura bae karena orang nelayan sejarah teh percampuran raja-raja kabledina mani sultan di urang teh baheula mah raja-raja begitu ditaklukeun jadilah kesultanan Islam anu ieu teh di aya di Indonesia eta teh ieu baheula ngagunakeun hukum Islam. Jadi lamun hayang nyaho tatanan nu pernah ngagunakeun hukum Islam di kerajaan anu ieu make kitab ieu nu kuari ku arang dibaca ieu Minhajut Thalibin eta teh ieu hukum Islam diterapkeun di berbagai kesultanan mantakan ieu terus Masya Allah undang-undang eta teh kerajaanana masih aya kene di deuleu Masya Allah pohara luar biasa tuh otomatis kan kunyana dijaga eta aset adat budaya tanu kos kitu teh nyaho nyana ieu anu giliran be Kiai Pudoli itu nyaho naon
padahal al-mukarram eta kan. Iya ulah sampai seperti itu. Gusti Masya Allah hiji kaduana sisi nu urang ieu kurang memperhatikan bahwa tidak ada satu tetes darah pun asup Islam asup ke wilayah urang teh ya melalui pertempuran teu. Jadi ieu hebatna Wali Songo mentaklukeun para raja-raja nu aya di Nusantara sehingga arah asup Islam raja anu eta teh tadina Hindu Buddha raja kesakean asup Islam ku Syekh anu raja anu tetetek ku Syekh anu terus betul termasuk di kerajaan Kalimantan Timur nu kamari Syekh Abdul Wahid anu mengislamkan kesultanan tersebut. Masya Allah berubah corak segala-galana setiap nu dibimbing sang raja etaku mursidut thariqah waliyun min auliyaillah si sultan teh jadi wali. Masya Allah geus mah jadi sultan jadi wali deh. Iya mah teu jadi sultan teu jadi wali. Ya Allah mantakan ialah sisi-sisi anu sangat luar biasa nu ku urang kadang geus teu kaliput ku urang teh ya gambaran urang sultan rata-rata hura-hura jeung sajabana padahal ieu sangat luar biasanya ya kuari di Brunei di Brunei Raja Hasanul Bolkiah urang kan nyorotina beungharan doang kan baunya mau wesana ge make emas dari Kipu Doli wesana naon coba jamban teh nya nama aduh anu kos kakapalan Masya Allah coba ge teh beka ditu aribadahna isin urang mah aribadahna poar luar biasa eta teh di Kesultanan Bolkiah itu Brunei terus termasuk para menteri-menterina para ruasa teh hampir rata-rata ongko baleungar ompoh paruasa tahajudna 90% warga Brunei Darussalam sarolat tahajud 90%. Masya Allah karaja-rajana eta teh terus hampir rata-rata talalar Quran di kerujaan Brunei eta teh hampir rata ieu teh imaraca Quran be 90% talar Quran. Ayo ari Kipu Doli hei tuh ieu mah mantang nanjang Kipu Doli na bagian teh atau komun lain sakitu balaleungharna Masya Allah artinya dunia tengah halangan karena ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala itu damai luar biasa baldatun thayyibah wa rabbun ghafur teh ieu jang gambaran jang contoh be Masya Allah ngeunaheun ieu teh ieu jadi permasalahan mah ieu geus diahlikeun masing-masing wa kullu amrim mustamir mantakan di dieu deuk nyaritakeun eta teh deuk nyaritakeun masalah qaif ieu naon qaif ya kieu ye eta teh prak be Haji Pendi boga pamajikan ngaranna Maimunah barang ribut ditolaklah eta Maimunah saenggeusna ditolak teh ya kakarak menang 2 minggu doang dikawin ku Haji Rusdi henteu nyaho sugan teh mah teu kudu aya ida Maimunahna teu nyaho hukumna sugan teh mah ari geus ditalak mah ditalak be Haji Rusdi ge atuh emang bogoh di meureunnya geus be kawin be aju hubungan laju ya teh hamil ta Maimunah teh
Nah begitu ditanya teh iya pan kakarake setengah bulan eta teh ditolakna ku Haji Pendi, otomatis iya ketika terjadi hamil apakah eta teh anak nu di jero beuteung boga Haji Pendi apa boga Haji Rusdi. Tah iya berarti kan samar, berarti kan iya samar komo lajuna aya nu kipu dolian deui mah atuh teu beres teh mah segala boga saham deh otomatis kan IKB itu permasalahannya subhat samar ieu si anak tia apakah nganasabda ka Haji Pendi apa nganasabda ka Haji Rusdi tuh maka diperlukanlah ahli dalam bidang keturunan aya ieu teh ku Allah dibere ilmu hiji jelema ahli dalam bidang keturunan set oh ieu teh ka dieu nganasabna oh ieu teh ka dieu nganasabna tapi ieu teh lamun aya tah ieu teh posisina jelemana lain kuari kos kuari lain kuari mah bau geus ratusan tahun jing atuh geus eta mah ratusan tahun atuh geus mah mantap mengukur ngahambur-hambur sungut tama ngahambur-hambur sungut gitu kan iya mah kuari permasalahan anu aya ieu teh ieu tah eta ngaranna qaif tuh kita ke bakal dalam hukum ieu hamilna sekarak 4 bulan atau kakarak di bawah 6 bulan ieu teh nganisbat tak kadinya tak kakarak eta karak diterapkeun nu samar bahasana ge nu samar ieu teh al mulhik linasab indal istibah bima khassallahu bihi min ilmi dzalik tuh Kiai Podoli dibere keahlian ku Allah pikeun nganyahokeun turunan hiji jalma indal istibah nalika samar isih kamana nganasabna si anak teh ya tah eta teh ya diperlukeun ieu teh qaif teh ya ahli anu dalam bidang mengetahui urusan pernasaban gitu eta teh yang kieu saek be ieu si anak dideuleu ramona jeung nu ieu jeung bakar ke jeung Haji Pendi jeung Haji Rusdi ramona dideuleu matana dideuleu ceulikna dideuleu teh be tah anu geus dibere keahlian mah geus nyaho oh ieu adalah darah daging Haji Pendi maka geus putus eta anak Haji Pendi bakalna oh ieu darah daging Haji Rusdi atuh geus putus be bahwa ieu teh darah daging Haji Rusdi teh eta teh qaif ngaranna di urang geus hese eueuh ieu qaif teh kos kitu eta teh nu indal istibah ari henteu istibah mah kayaning jelas anak zina atau tamang geus teu kudu dipermasalahkeun Maimunah wik-wikan jeung Haji Pendi wik-wikannya wik-wikan prak bereuneuh hamil eta teh hasil tina zina ya kakarak menang sabulan laju ditikahkeun ka Haji Pendi keneh ditikahkeun ka Haji Pendi atuh teu bisa nganasab lah kunaon atuh jelas jing taman teu istibah teh naon teu tama anak zina atawa sanggeusna reuneuh sabulan teh kabur Haji Pendi na ka Lampung teu daek tanggung jawab eta teh terus atau laju ditewak lah Haji Rusdi dikawinkeun ke jeung Maimunah udahlah cak Haji Rusdi kagak apa-apa lah yang penting terima duduk oke. Tah neruskeun hancak boga Haji Rusdi Pendi berarti atuh tetep be eta mah teu istibah teu daun anak zina jing kitu tah tek be mulai aya ustad aya ke ngomongkeun ngan isbat bae ari kakarak sabulan mah atau kakarak 2 bulan mah ari siha
ngomongkeun 4 bulan di bawah 4 bulan atau cak sakaol di bawah 6 bulan ngan isbat ge kajang anu indal istibah ieu ge bakal kanyawan atuh ari masangkeun ieu teh ieu masangkeun elat kudu jelas ya kieu bae ya baud ya baud teh be ieu teh ya baud ieu na teh ya nomor 10 laju ieu na teh ya anu baudna nomor 12 longgroh teh eta atau logroh atau coplok deui kuari eta teh beusina teh nomor 10 ari baud nu ieu na muterna nomor 8 kencang moal eta atuh kencang pasti moal bisa asup kan tah masangkeun teh ya atuh kudu jang parantina lamun eta na nomor 8 gitu lagi kudu nomor 8 segbe ieu mah baru 1 bulan 2 bulan mah itu udah nggak apa-apa ngenisbat aja arisiha tah make arisiha eta teh jang nu indal istibah ketika terjadi eta teh kesamaran yen mungkin boga darah daging si anu mungkin darah daging si anu sedangkan makena posisina teh posisi eta teh watina wati subat hartina wati anu memang diimkankeun ku agama hubungan anu memang dimenangkeun ku agama tah kakarak eta permasalah adapun di luar eta zina atau teh istibah teh naon zina bae kakarak menang sabulan laju ditewak Haji Pendi nak dikawinkeun ke jeung Haji Pendi tetep be eta si anak teh ya lain anak Haji Pendi anak zina sanajan hasil saham boga pribadina geus ketika prak beburusut anak teh awewe teu meunang tah no eta teh ya diwalian ku Haji Pendi itu bisa eta teh berarti di mana-mana awewe teu boga walina adalah hakim di mana kasulitan atau tinggal nyen muhakam datang ka Kiai Podoli Pak Kiai saya mau bikin muhakam kepada Pak Kiai tolong nikahkan saya dengan laki-laki pilihan saya yang bernama Udin. Waduh engke Udin ge ngomong gitu ya berarti Kiai Podoli tah diangkat jadi muhakam saenggeusna jadi muhakam karak menyerahkeun kuari ngomongna ulah Pak Kiai deui Bapak muhakam gitu atawa endek dipake yang mulia Bapak yang mulia muhakam. Waduh Assalamualaikum. Masya Allah nu jelas ulah nyen muhakam ka Habib Rojak Wali kudu atuh engke nya nama lain nikahkeun nya nu hayang nikah amin kabul thank you luar biasa Bu ya patona Bu ya Masya Allah jadi ieu mah jang anu indal istibah ketika terjadi kesamaran ieu si anakna teh ieu teh anak darah daging saha kitu eta teh ieu si darah daging saha Haji Pendi boga pamajikan ngaran Maimunah. Maimunah susunya ngetik. Laju kabeneran tatangga natea eta teh hajat otomatis tah eta teh babantu tah di imah tatangga aya kana 10-an mah tah ieu teh babantu di imah nu hajat tatangga ngarendong termasuk eta teh Sarwiti pamajikan Haji Rusdi ge di dinya di sarua ngendong tadi dinya
babantu teh waduh cak Haji Pendi tia heuy ieu kakarak sapeuting ge ditinggalkeun pamajikan asana teu kawawa jasa. Akhirna teh beta Haji Pendi nyolonong kabeneran eta nu babantu teh nu 10-an heesna ngahiji kabeh. Laju dirugap-ragap, oh iya Maimunah cak Haji Pendi ieu pamajikan aing nu pangpojokan. Cek geus bae poek ieu ngareng poek. Laju dipake ku Haji Pendi teh ya bareng cak Haji Pendi, oh meureun ieu rada lain kahaseupan meureun. Segala kahaseupan. Cek ngene ieu rada beda gitu kan. Barang prak be dicaangkeun teh horeng sarwiti nu dipake. Berarti kan boga Haji Rusdi kan tak lajur eta teh sarwiti teh ieu kan istibah. Apakah eta teh ieu boga Haji Pendi berarti kan eta watina wati subhat henteu teh haram teh naon lamun kasalahan kos kitu henteu teh haram teu kasalahan sing hade lejur ada ngahajakeun di hiji-hiji lain gitu. Ya Allah. Eta teh henteu kaasupkeun kana haram teu ngaranna wati subhat kos kitu teh ya. Di mana hamil misalna prak be eta ieu teh asli ternyata ieu darah daging Haji Pendi. Maka si anak teh ya ieu bakalna nganisbata ka Haji Pendi. Padahal mah sarwitina teh ya salakina Haji Rusdi. Tuh, ieu ngaranna wati subhat. Geus wati subhat ya anak hukumna hukum anak, lain anak tapi hukum anak. Di mana-mana hukum anak eta teh ya sarwa jeung anak. Di mana aya jaga-jaga warisna mun awewe atun nu ngawaliana Haji Pendi. Tuh ongkoh kaluarna dina rahim sarwiti tapi anu ngawaliana Haji Pendi. Engke di mana Haji Pendi paeh eta menang warisan nya nama. Tuh menang warisan dinya lain menang warisan di Haji Rusdi lain. Di Haji Pendi karena ieu anakna anak wati subhat. Tah tinggal cak Haji Rusdi sial meureunana. Nah ngan engke di mana terjadi wati subhat teu meunang ku Haji Rusdi dia dipake heula kudu diidahkeun heula. Gara-gara Haji Pendi penetelain tadi idahkeun lamun hamil atau idahna kudu nunggu datang ka ngalahirkeun. Wadaw cak Haji Rusdi Masya Allah rugi jasa kan itu kan tah iya sih ada ya wati subhat seperti itu istibah takos kitu teh istibah tapi lamun ngajakeun zina mah atuh teu istibah teh naon teh mah anak zina sanajan kakarak sabulan jelas eta mah atuh anak zina tapi raos ya Allah bapak ka dieu ge hayang eta hayang titip Kiai Pudoli teh ya ieu ku Allah Subhanahu wa taala dibere keahlian dalam bidang meneliti keturunan. Ieu mengesti anugerah ti Allah Subhanahu wa taala. Ieu hese lamun ngomongkeun anugerah teh itu hese. Jelema aya nu dibere ahli dalam bidang nahu atuh geus bisa padahal ngaji nama bareng eta teh ya tapi kok eta masih eta mah langsung plak paham luar biasa jago pak atau ahli nah memang geus dibere keahlian luar biasa aya anu dibere keahlian teh ilmu tafsir ih Masya Allah lamun ngomongkeun tafsir teh plak kadengan lagi ngeunahkeun luar biasa atau memang dibere ku Allah bidang keahlian ilmu tafsir canggih
kan sok disebut maziyah eta maziyah fikih, maziyah tafsir, maziyah eta tasawuf, maziyah sek keahlian ieu kabeh meunang Allah Subhanahu wa taala. Parah luar biasa tuh Kiai Pudoli malah dibere keahlian teh lobanya nama bidang ilmu tafsirna ngaya teh ahli, bidang fikihna ahli, bidang tasawufna ahli teh mun Habib Rozak mah justru nya nama eueuh ahli. Habib Rozak mah heucek wae. Iya Allah ieu ngaranna qaif menurut istilah. Adapun secara umum harfiah atawa sok dibahasakeun lugah tatabbuul asari tukang mencari jejak, sebe jago dalam pelacakan geus cak bahasa urang model intelijen. Masyaallah. Intelijen itu bagian daripada qaif kene tuh. Terus be asalana terus be tukang mengintai nyana teh paham oh iya terus be ieu diberi bidang keahlian intelijen itu kenyawan secara penampilan nama biasa be kadang-kadang nyana teh ngadodorong baso itu kenyawan kan dagang somai orang intelijen ekernaliti ieu teh Habib Rozak. Oh horenganan ternyata loba nu katipu ku Habib Rozak. Habib Rozak anak mana? Iya Allah. Iya teh persyaratanna muslimun kudu beragama Islam. Nomor kaduana adlun kudu ngabogaan sifat adalah. Pokona mah ieu teh persis persyaratan teh kejeung syahid kudu basiron matana ulah buta, kudu natikon teu meunang gagu, kudu rosidan kudu bener-bener jenius, guer aduin liman yunfi anhu deui teu meunang aya sentimen kejeung anu endek ieukeun anu endek dihukuman. Kiai Podoli boga sentimen pribadi kejeung Haji Rusdi geus sanajan eta qaif ge tukang ahli dalam bidang pernasaban teu meunang dipake kunaon lantaran aya sentimen pribadi jeung Haji Rusdi engkena kadituna sanajan eta teh jelas anak teh darah daging Haji Rusdi engke bakalna dinisbatkeun ka Haji Pendi we. Sentimen pribadi teh buahaya luar biasa make buhaya sentimen pribadi malah macak kaol asoh mah istiratuhurin deui disyaratkeun nu jadi qaif teh kudu jelema merdeka deui cakawal asoh mah zakarin kudu lalaki geus berarti teu meunang qaif teh ahli dalam bidang pernasaban teh awewe teu bisa menurut kawal asoh. Diperlukeun teu bahwa ieu penelitian dalam bidang ahli pernasaban teh kudu dua kudu tilu la adadun henteu disyaratkeun dua tilu geus berarti cukup sanajan hiji ge eueuh masalah sanajan saurang teu nanaon payakti wahidun alal asohi cukup ngan ukur saurang doang ge sebagai ahli dalam peneliti ieu dicukupkeun teu nanaon tuh wala kaunuhu mudlijian
maningan ulah nilai kitab. Ayo idek ngomongkeun teu disyaratkeun kudu jelema mudlij. Ieu mudlij naon? Disyaratkeun teu nu jadi peneliti teh ya ieu mudlij. Ari mudlij naon? Mantakan ulah nilai kitab puyang. Di Arab, di dataran Arab ieu berbagai suku-suku. Aya suku Quraisy, aya suku Banu Kinanah, aya suku Banu Tamim, Banu termasuk suku Banu Mudlij. Eta suku Mudlij teh kabilah Mudlij, suku Mudlij ku Allah dibere keahlian tah dina bidang ahli pernasaban teh ya muncul di suku Mudlij. Tuh di suku Mudlij, kabilah Mudlij ieu ku Allah dimunculkeun hararebat dalam bidang ahli pernasaban. Di dieu teh bahwa ieu teh kan aya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid teh ya berarti Usamah anakna, Zaid bapakna. Sedengkeun eta teh ya Ari Usamah anakna kulitna hideung, Ari Zaid bapakna kulitna putih. Gitu. Usamah lain bin Laden lain Usamah bin Laden lain ieu mah. Usamah bin Zaid. Usamah anakna ieu teh kulitna hideung aswad, Zaid bapakna kulitna putih. Tah ieu ditasabuhkeun, dipermasalahkeun bahwa Usamah kajenteun kukumaha ge lain bin Zaid lah. Lantaran masa eta teh ari anak bapana putih kasep, ari anakna nya hideung nya goreng. Kan gitu. Itu mungkin terjadi anu lain urusan jeung zina lain ieu teh be didinya Kakangjeng Rasul. Otomatis Kangjeng Rasul ge kan secara manusia biasa eulanan teh be kebingungan. Kunaon dina hiji waktu masyaallah jembar Kangjeng Rasul teh marah mai katingali ku Siti Aisyah. Tuh dakhala ala Aisyah radhiyallahu taala anha zata yaumin masruron. Kadeuleu bungah marah mai Kangjeng Rasul begitu asup ka Siti Aisyah. Akhirna teh kan kieu eta teh cak Kangjeng, alam taro ana mujazzizan dakhala alayya, alam taro ana mujazzizan. Hai Aisyah, nyaon teh eta Mujazziz al-Mudliji nu hebat dalam bidang ieu teh ya pernasaban. Ta eta ngaran Mujazziz teh ya eta ngaran jelema tina suku Mudlij, nyana dibere kahebatan paham dalam bidang pernasaban. Datang ka kaula teg be terus paroa Usamah bin Zaid wa Zaidan kunyana dideuleu Usamah sek dideuleu bapakna nu ngaran Zaid. Sanggeusna dideuleu kos kitu teh alaihima qatifatun qad gotoya ru'usahuma, laju kunyana direndengkeun tah anak jeung bapak. Sat laju ditutup make kain, ditutup make kain teh nu aya teh ya sukuna doang,
suku Usamah ke jeung suku Zaid, berarti aya 4 suku tadinya, opat kaki, suku bapakna 2, suku anakna 2, wabadat aqdamuhuma didele set langsunglah cak Muzajid al-Mudliji, inna hadhil aqdama ba'duha min ba'din. Tuh, inna hadhil aqdama ba'duha min ba'din. Ieu suku nu ieu akur jeung nu suku ieu geus berarti ieu teh masih aya hubungan darah keneh. Tah, kunyana ditaliti dina suku doang. Begitu hasil penelitian ahli bidang pernasaban, suku nu ieu jeung nu suku jadi nu teu dideuleuh, ulah dideuleuh cak urang mah warna kulit mah ulah. Tak di dieu geus ku Allah dibere bidang keahlian. Ieu teh ya jelas berarti Usamah anakna Zaid, bapakna teh berarti Zaid, sanajan ieu bapa nama putih anakna ieu deuk, ieu tetep ieu darah daging ieu lantaran tah ieu ciri-cirina ieu langsung kaharti ku Kangjeng Rasul mantakan bungah nu kuari anu tata dina samar kuari teu samar, jelas Usamah bin Zaid anu tatanya disamarkeun luar biasa. Tuh maka ku ayakna ahli bidang dalam pernasaban tia ia adalah nujararago ti suku Mudlij, ayaklah ulama anu ngomongkeun persyaratan bahwa anu paham dalam ilmu bidang eta teh kudu disyaratkeun ti suku Mudlij. Ieu justru ditolak bahwa di dieu wala kaunuhu mudlijian, tak endek ngomongkeun wala kaunuhu mudlijian, tetep ieu henteu disyaratkeun kudu ti suku Mudlij lantaran li anal kifayah kiafah ilmun, urusan masalah bidang ngartikeun kana dan kana pernasaban itu adalah sebuah ilmu, sedengkeun ari ilmu mah anugerah ti Allah deuk dibikeun ka saha bae. Anugerah gitu ieu ya. Jadi mencak urang mapan ye, cak di bahasa urang mah ye, di bahasa urang muncul tiba baheula teh di lembur Cilongok misalnya boga keahlian anu tapi kan keahlian nu aya di urang Cilongok teh teu menutup kemungkinan muncul di Rimpak, teu menutup kemungkinan ku Allah aya bae urang ketos anu ku Allah dibere anugerah ilmu eta, aya baean urang gelam ditu nu dibere ilmu eta, walaupun ieu kabiasaan mah ilmu eta teh dibidangi ku urang Cilongok, tapi kan ilmu ngaranna ge bisa bae terjadi di lembur-lembur lain. Mantakan di dieu ge wala kaunuhu mudlijian teh ya henteu mesti sangkoib ahli dalam bidang pernasaban ieu kudu ti suku Mudlij, geus berarti ti suku Arab manapun bisa, ti bangsa Ajam orang manapun, hatta orang Indonesia mungkin terjadi bisa. Masya Allah, ta ieu ahli dalam bidang pernasaban anu memang aya lain kieu ye. Ieu si Habib Rojak turunan Habib apalagi terus geus mararawat kabeh bapakna bapak kolotna uyutna geus mararawat kabeh atuh deuk kumaha hajing, atuh deuk kumaha hajing eta mah piraku kudu dibongkaran deui kuburanna laju ditaliti teh be dites DNA capek amat si amat begitu capek-capek teuing atuh geus beta mah ki hartina kieu ye dek percaya behop dek henteu behop tetep be sanajan urang teu percaya ge bahwa eta lain turunan atuh lain kudu dihinakeun kos anjing ceng. Masya Allah janyana teh deuleu tek be nu ieu ahli Allah, nu ahli Allah mah deuk urang petani tah deuk naon be deuk urang mana bae tukang beca tah atuh ahli Allah ahli Allah mah ayo hargai. Inna akramakum indallahi atqakum, ndek berkulit hitam tah ndek berkulit putih tah ndek sugih tah ndek kumaha bae tah atuh mulyakeun ulah laju lantas maka lantas tah
barang Prabu ini bukan turunan Habib laju nama digebahkan kos anjing ari siha heuy ari siha deka mana tak iya ulah sampai terjadi menuai kebencian yang sangat luar biasa. Hanya anu menuai kebencian itu adalah akhlak atau cara-cara orang Yahudi dan cara-cara orang Nasrani. Ia menuai kebencian orang Yahudi, menuai kebencian terhadap Kangjeng Nabi Allah Isa alaihissalam. Saya mencintai Musa tapi benci terhadap Isa, jadilah Yahudi. Tuh menuai kebencian. Kemudian Nasrani menuai kebencian, saya mencintai Isa tapi benci terhadap Yahudi, maka jadilah Nasrani. Hadap Yahudi, maka jadilah Nasrani. Islam membawa ranah cinta, maka digabungkanlah dua kutub daripada dua kutub kiblat antara haram dan Baitul Muqaddas. Engkau harus mencintai seluruh anbiya wal mursalin. Cintai Nabi Allah Isa, cintai Nabi Allah Musa, cintai Nabi Allah Ibrahim, seluruh anbiya wal mursalin harus kita imani dan kita cintai. Satu yang tidak dicintai tidak sah imana. Itulah Islam telah membawa cinta anu sangat luar biasa. Mantakan nisbe urang ulah kapancing menebar kebencian nya itu menggeus urusannya rarana, urusannya rana endek nyana bener turunan tah endek lain eueuh masalah ulah laju lantas. Begitu ia dinyatakan bahwa Habib Rozak misalnya bukan turunan Habaib, laju ia orang memandang kos ke anjing ke Habib Rozak. Itu yang salah luar biasa. Masa nu tukang sholat dipandang rendah, masa nu tukang maragahan ngaji dipandang rendah, masa anu ngabogaan karomah luar biasa tuh Habib Ali Kuitang jeung sajabana anu geus disebut waliun min auliyaillah nu didaratangan dizararahan lantas dianggapna laju pendusta. Masya Allah, begitu ieu tia termasuk mufti Batavia Habib Usman dianggapna pengkhianat bangsa. Masya Allah, na'udzubillah min jalik. Yuk orang kembali karena ajaran akhlakul karimah junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak perlu menebar kebencian, yuk kita bawa cinta seperti ajaran Nabi orang. Masya Allah, selalu menorehkan cinta bahwa Kangjeng teh diutus ku Allah, ia tia membawa cinta. Uduh Gusti nusok dibaraca ku kori-kori teh ya, asal ditungtung ayat be kencang ya sama cana kita ya kan. Wa ma arsalnaka waduh illa rahmatal lil alamin. Eta kan dilajudiekeun, diomongkeun ku ustad, diomongkeun diceramahkeun ku kiai bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Sang Nabi diutus untuk menebar cinta ke dunia, bukan untuk menebar kebencian. Yang menebar kebencian adalah cara-cara Yahudi, cara-cara Nasrani, tapi sang Nabi menebar keyetia mencinta. Maka tinggal di delik urang ustad kiai yang menebar kebencian, berarti mereka adalah cara-cara orang Yahudi. Masya Allah, yuk orang siaran ulama-ulama yang selalu tersenyum menebar cinta terhadap siapapun, tidak pernah menyinggung apapun. Orang dele akhlak junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali Songo datang membawa cinta ke Indonesia, ke Pulau Jawa, saking tidak menyinggung perasaan. Tuh tingali di Demak datang ke ayeuna ieu ketika korban tidak diperkenankan memotong hewan sapi, diperkenankan memotong hewan sapi, kudu kebo bae kunaon supaya tidak menyinggung perasaan Hindu Buddha pada saat itu. Ya Allah, ikan menghargai itu sangat luar biasa. Jadi ulah sampai bersentuhan. Yuk
luar biasa. Ialah melalui jalur budaya yang tidak disinggung budaya, sehingga sukses gemilang Islam masuk ke Nusantara ieu lantaran tidak disinggunna ku para wali songo nuturkeun cara akhlakul karimah junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Pak intada aya wallahu a'lam bishawab. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ulah eureun-eureun urang bersyukur atas nikmati Allah Subhanahu wa taala. Dibere urang hirup, urang syukuran, dibere sehat, dibere rizki, naon beka nikmatan ti Allah, ieu urang ulah poho syukur ka Allah Subhanahu, pasti bakal ditambah kanikmatan ku Allah. Mudah-mudahan be orang ditambah kanikmatan ku Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lamun urang geus kasulitan ningali para ahli Allah, para wali-wali Allah, sulit luar biasa. Kos ayeuna hese nu mana nu ngaran wali Allah, hese kabejana aya ge Haji Supendi, wali nikah orangana. Hese urang ningali, hese urang memandang, sulit urang tiang ngahadam ngahiji babarengan. Tuh di mana cak Imam Ghazali geus sulit nyiaran urang wali, sulit urang ningali wajah para wali Allah, sulit ngahadam para wali-wali Allah. Maka nu paling terbaik ia adalah menelaah kahirupan para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Geus kurang hayu dikaji kahirupanana. Masya Allah indahnya nama hirup bebas di kerajaan Allah anu sangat luas. Hirup bebas indah luar biasa di kerajaan Allah nu eueuh tungtungna. Masya Allah, ta urang teh baca kahirupan ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Prak be dijelaskeun ka Haji Pendi tentang para wali, indah luar biasa. Cak Haji Pendi teh naon ngomongna, hei itu mah alu, itu mah ya Allah ngajelaskeun tentang wali Allah teh kaotakan Pak Haji Pendi itu halu manggo nutu age. Ya Allah ngaraji ceng, ya Allah dekamarana hirup ya. Saat sulit ngeuleuh wajah para wali, saat sulit urang babarengan ceng para wali, buka kahirupan para ahli-ahli Allah Subhanahu. Itulah eueuh deui kajang kadamaian hate teh tinggal eta. Kuari lamun eta geus ditentang ku Haji Pendi endeu ka mana pen? Ya Allah ka sorga. Coba lamun memang aya keneh mapan indah, aya jelema deuk nyaba ka Abi Hasan Asajili Kutubul Aulia di masa harita. Eta teh kan eundur kabeh nyaho kutub teh Abi Hasan Asajili pada saat itu. Masya Allah. Akan bari eueuh ye nu ngeundeurkeun tia kutub tia be eueuh bari sulit. Apa geus eueuh aya moal eueuh ngan
bete kabeh jahanya tertentu. Masya Allah, memehna kutubul aulia teh ender sajagat ya Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al Jailan qaddasallahu sirrahul aziz. Terus saenggeusna wafat ya Ibnu Misis kabeh dia kena ieu lah Abdul Yatia Abi Hasan Asazi. Tuh aya jelema lempang bedek nyaba dek zarah dek manggihan kutubul aulia. Batur mah nagara antar negara ka negara. Hayu be hayang manggihan ahli Allah. Ninggalkeun keluarga, ninggalkeun kampung halaman, ninggalkeun segala-gala demi kecintaan ka para wali teh terus belempang. Masya Allah. Tuh Haji Pendi mah masya Allah dek ngaji bae, dek ngaji kudu paseha. Iya normal. Ya Allah ya Rabbi. Di jalan aya gubug leutik, aya jelema di dinya. Di saung aya saung leutik mah jelema di dinya teh ya beurang puasa ti peuting salat. Kulata ya Allah, berang dagang karung dioplos ti peuting neulean beb ya nam. Ya Allah ya Rabbi, coba kuari siaran ge ti beurang puasa be jelema hirup di gubuk ti peuting salat be. Ya Allah, siaran sapasar kemis hese manggihan di lembur pondok be Mama Pepen. Hayu siaran sakabupaten Tangerang, siaran ku urang teh sa Banten bila perlu nyiaran jelema nu hirup di gubuk ti beurang puasa ti peuting salat be. Ya Allah hese. Masya Allah, geus teu peduli karena hirup pikuk dunia perpolitikan henteu, sugan ilu kampanye henteu. Ih, sagala ki pudoli banyak nama. Geus be, kunaon teu kaur, teu kaburu. Teu kaburu ku maca Quran, teu kaburu ku maca sholawat, teu kaburu ku garnung tapakur kana kamahaagungan Allah Subhanahu wa taala, teu kaburu ku nanaon ieu teh mantakat boro-boro ileungeun kampanye. Hei, urusan masalah cenah ngomongkeun ge henteu kunaon ku teu kaburu. Aya keneh atuh aya saha Mama Pepen. Ya Allah, loba undangan. Kabejak tah jelema anu digubuk teh ya. Masya Allah tah ieu jelema nu leumpang bek nyaba ka Syekh Hasan Abi Hasan Asajili teh ya ayeuna mampir heula di gubuk. Kitu batur mah ngadenge aya ahli Allah di gubuk teh mampir. Ya Allah, ieu mah Haji Pendi mah aya ngadenge aya janda herang harak mampir kadinya ngopi be kebal aya 2 jam mah. Ya Allah, laju ngan ukur 20.000 padahal mang ngopi nama tapi kan ngaluarkeun 100.000 kagak usah dikembaliin. Ya Allah, ari ka pamajikanna pelit teh kira-kira tuh. Masya Allah, ngobrol ditanya reka mana mang rek zarah kamana kebiasaan asajir. Masya Allah, kutubul aulia eta mah mamangnya kayak benaman kaditu atur salamkeun ti kaula jeung bejakeun pangdoakeun kaula. Ya Allah, tah kitu mun aya jelema endek ka ahli Allah atur salam jeung pangdoakeun.
hatur salam jeung pangdoakeun lain ngeritik ahli Allah. Menta doa na ka ahli Allah mah menta doa na ulah ngeritik geus kajeun mama pepen ulah menta doa na ulah dikritik mama kunaon eta teh sok susuitan bae. Tuh ya Allah barang prak bedatang ka Abi Hasan Asadzili sanggeusna obrol laju nyaritakeun aya hatur salam ti itu jelema jeung menta doana langsung ngangkat leungeun Abi Hasan Asadzili ya Allah mudah-mudahan dicoplokeun di eta jelema hubu dunyana tuh pangit eta teh ya Allah mudah-mudahan dicoplokeun di eta jelema di hatena hubu dunyana ngarenjang tah si tamu ge pan ieu ngadoana kieu nya nya boga naon sapira digubung ya Allah disaung teh boga naon eta teh nanaon ngan hukur saakan di kendina dinya nggon nginut tapi na kok doana teh mudah-mudahan dicoplokkeun hubu dunyana di eta jelema tuh geus we nya balik di jalan teh ya atuh datang deui ka dinya teh mang kumaha geus kapanggih alhamdulillah kejeung kutubul aulia terus disampaikan hatur salam ka ulah disampaikan dibijakeun ka ulah minta doa dibijakeun terus ngadoakeun kan teh eta teh guru besar kutubul aulia atuh ngadoakeun kumaha doana ya Allah mudah-mudahan eta jelema dileungitkeun dicoplokkeun hubu dunyana ya Allah ceurikna masya Allah kutubul aulia sangat bener luar biasa caknya emang mamang ngahayal naon gitu mah dihirup di dunia ieu teh dihirup di gubuk saaya-aya teh be emang kunaon gitu sugan boga pikiran hayang boga alpad sugan mamang teh ieu boga pikiran anu mantak ngadukung anu ge hayang boga anu hayang jikajian anu gitu ngabarabay cerik kula teh ya ku Allah ditakdirkeun jang dahar kula mancing sapopoena asal sosorean kula mancing di walungan teh eta meunang sok lauk betok hiji lauk betoknya lauk betok segme isukna asal sosorean kula mancing jang dahareun kula teh meunang deui lauk betok di akur jasa gede na jeung nu kamari terus be ninggal poe kula mancing ku Allah dibere betok hiji bae jeung gedena akur mana seubeuh itu wali mah teh mikiran seubeuh hebat kula sok mikiran kieu cekeun teh sanggeusna meunang teh so kamu sok mancing di sugan meunang hiji deui mah nu leutik-leutik parai-parai cekeun teh tapi eta teu daekeun meunang asal geus meunang be hiji terus kula mancing deui teh sugan meunang parai teu daekeun meunang ya Allah leju kula terus be kapikiran geus Gusti sanajan hiji ge atuh nu rada gadean ieu mah akur be gede sakitu bae cenah sugan aya tambahan teh sugan rada ngagedean unggal poe mancing teh kos kitu be masyaallah kanyahoan ku kutubul aulia tah eta teh kos kitu hayang boga dua atawa betok geus dibere sakitu ku Allah gedena hayang rada gede eta hubu dunya kos kitu ngaranna ya Allah segede naon tuh kan indah kehidupan wali teh ya Allah atuh urang mah geus lain hubu dunia deui masya Allah mbah nama hubu dunia urang tuh kan ieu kan ngeunaan urang kajang barometer urang jang conton betapa indahna kehidupan para wali
tuh Masya Allah begitu jam sekian poe anu cak eta jelema teh eta tieta kutubul aulia Abi Hasan Asajili ngadoa teh lebah jam sakean poe anu waktu harita eta langsung leungit di hate kaula boga kahayang hayang nambah deui ta sugan menang parai atau gede leungit di hate teh kumaha nang Gusti be Masya Allah tak ieu dibutuhkeun doa para ahli Allah padahal kan nu digubuk wali eta teh kadang-kadang teka betrakeun ku sorangan sulit luar biasa butuh doa nu saluhureun ieu teh ye tah ieu mantakan urang menta doa teh ulah eureun-eureun ya Allah hese tah menta doa Gusti dipaksakeun dalam ngerestek bae ngadoa ahli Allah itu cepat lamun diijabah menta jajal ka Haji Pendi teh teu deukeun diijabah ya Allah Masya Allah kula bebe jaga alman pula ieu mun diuk nang 5 menit ke panas jasa jubur panas seri we alman pula teh belajar geus belajar teh ge menang sababaraha ieu teh ngomong di saldiuk goja panas jasa tek bete kawawa belajar titah belajar we kumaha belajar hari naik mobil onam belajar babari tek be aya nu ngadampingan rangda kan ngeunaheun Masya Allah ieu mah atuh men kula salah tah ngomongna teh ngan bebeja doang gitu begitu kula ngomong teh doakeun kula teh akrabna ka haji doakeun supaya bisa diuk rada kebelan be seri didoakeun plek be diuk teu karasa tuh eta doa kos kitu usaha mah hese luar biasa wese tapi ku doa mah plek be ngan hanjakal kula menta doana rada kebelan jadi teu kebelan teu jadi rada doang Masya Allah tak ieu doa teh butuh pas gitu Gusti nu agung hese luar biasa ieu teh kadang-kadang sulit diusahakeun ku sorangan tapi melalui doa langsung teh hayang jasa urang teh kumaha ieu ikhlas hayang husu salat eta Haji Pendi salat hayang husu dipeureumkeun punyana Sholli Allah geus bongkok na ge serem melengkung bismillah lain na husu kacapiri terjadi kunaon atuh ngabatan teuing ya Allah hese tapi kadang-kadang ku doa ahli Allah ku neuleuh ahli Allah doang ku urang teh sasalaman jeung ahli Allah atawa memandang set bisa leuleuh sate teh itu penting tuh mantakan mudah-mudahan we urang kapanggih jeung ahli Allah bisa ngaleuleskeun hate cinta ka ahli Allah ya Allah jauhkeun untuk menghujat para ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin geus bakal ayat kesadaran anu sangat luar biasa sadar anu sesadar-sadarna ketika terjadi kesalahan ge babagi teh ari hate sadar empan ngeunaheun iya kan tuh aya sawah 4.000 meter prak be ieu teh dibagi ku Haji Pendi padahal mah eta teh boga tiluan sawah 3.000 meter padahal boga tiluan ngan ku Haji Pendi andahan dibagina bagi 2 jeung Haji Rusdi seuring 1.500 padahal mah eta kan boga hak Haji Sahmad aya Haji Nur Haji Sahmad tuh maka ieu teh berarti kan ieu aya kasalahan
tah nu 1000 nu Haji Samad berarti kan anu 2000 iya kamari geus dijelaskeun bisa dilanjut geus be berarti nu Haji Pendi 1000 nu Haji Rusdi 1000 bisa ieu tia medi deui awalan deui balikan deui anak tere deui kumaha lamun ieu teh sawana 4000 meter horenganan boga opatan aslina boga Haji Pendi boga Haji Rusdi boga Haji Samad kejeng boga Haji Sardi tapi ku Haji Pendi anda dibagi dua kejeng Haji Pendi jeung Haji Rusdi seuring 2000 atau lain sarakah-sarakah deui itu mah memangnya nama asli dulur tere ya Allah ya batur mah apik teh apik datang ka kieu ye apik ye aya jelema digawe set di jelema beunghar pasti ge terus digawe cak jelema beunghar teh ya tah tuh alaan ieu teh tuaran tatangkalan eta teh boga adi aing kajeun tuaran bae alaan bae sanajan boga aing ge tuh sanajan boga adi aing ge cak eta pagawe teh mang atuh sadar pan ieu mah pan boga lain boga mamang boga adi mamang enggeus nu adi aing teh sarua jeung lain geus sia mah jadi gawe ulah boga pikiran kumaha tugas ngalaan ieu urusan resiko kieu urusan aing tuh cak nu boga cak tuan rumahna teh urusan aing ieu mah boga adi aing geus alaan be tuaran kabeh cak kana bung kula mah daripada kos kitu kula maningan eureunan digawe teh beta eureunan digawe coba lamun nu digawean Haji Pendi atau enggeus sekongkol ka ditu balik nyana teh tes sanggeusna balik eta tia si tuan rumah tia nganteran kadinya nganteran ieu tia digawe pan nyana can digaji ta can digaji memehna teh pan geus digawe eta tataina ieu gaji mamang cak nyana tia embung kula mambung narima duit di mana ieu pasti ge mamang teh ieu nyaran duit moal apik jabuktina ieu deuk nu saha bae deuk adik tanu saha maen alaan bae pasti ieu teh apik kula mah kajen teuing teu digaji tuh batur apik mah datang ka dinya ieu mah teu pan ari Haji Pendi mah geus bener cocok alaan bae kabeh urang bagi dua geus atuh tah mah rampok kabeh ya Allah barang kanyawan orenganan ieu opatan boga Haji Samad jeung boga eta teh Haji Sardi otomatis kan seling 1000 ewang anu tatadina ku Haji Pendi sering 2000 jadi hitungna duaan orang boga opatan tah lamun memang ieu tia akur mah 1000 walawis aku ba'dul maksum minan nasibain muayyan sawaan bakiat eta bakiat teh maksudna geus tamah teu kudu dibagi deui emang sering 1000 belajuna tinggal cokot bagian Haji Samad 1000 bagian eta tia Haji Sardi 1000 ngeunaheun gitu hartina teu kudu medi ti awal deui tuh pan aja hari Haji Pendi mah sarakahnya nama tuan takur cerdas ongkoh eta taneuh boga Haji Sardi main palatok bae ku ya laju di pager heuy ieu seboga sa atau boga kaula lah boga aing lah moal pati-pati aing di palatok di pagar lamun lain boga aing atuh Haji Sardi langsung culak cangkeng dina sagara geluh
cak Haji Sardi teh ya pen sanajan awak jangkung gede moal ditarajan ku ai tah hanggesan kos kitu teh kan waduh ya Allah semacam-macam ikan sawah ai ribut dordar cak Haji Pendi boga aing teh heuy pen heuy pan ieu baheula teh ya boga bapa moyang sia make bapa moyang laju kan ku aing geus dibeli harita teh geus dibeli berarti kan milik ieu ih cak Haji Pendi deuleu suratna surat bapa aing keneh eta ku oon teh Haji Pendi ya Allah panjang eta teh sawah boga bapana geus dijual ku bapana ka Haji Sardi pedah can balik nama Masya Allah dipalatok ku Haji Pendi ji atuh geura pae Haji Pendi bakalna katimpah tanuh ngerebak di neraka bakalna nggih cak Haji Pendi teh pan kula kong kalingkong ke jeung lurah ngerebak jeung lurah-lurahna bakalna Masya Allah atuh boga batur jing tah make jing itu kunaon dijual deui Masya Allah kan ribut rajuna teh jelas Haji P. Sahardi teh ieu geus nang meuli baheula di Ibrahim bapana Haji Pendi geus sah jual beulina jeung Ibrahim bapana Haji Pendi ngan pedah can dibalik nama ku ari teh ya ngaran sawah teh ya ngaran Ibrahim keneh atuh kunaon ku Haji Pendi dipalatok dipager masih kuat keneh ih cakuri padahal jangan Haji Pendi atau lain yang jalan deui janyana eta meuli motor harita teh dibelikeun ku bapana na ngajual eta atuh kuari kunaon dikuasai deui eta teh ya Allah kan ribut lajonna teh ya tah otomatis diperlukeun saksi-saksi otomatis dakwah Haji Sardi teh ka kehakiman datang ke Hakim Cipudoli tuh dakwah saudara hakim bahwa itu sawah yang dipager sama Bapak Supendi BF itu punya saya tuh didakwa berarti kan mudaing kayak berarti iya teh Haji Pendi adalah muda aleh ditanya saksi bakalnya saudara Haji Sardi ya apa saudara punya saksi ada tuh saksi kaulah Haji Sahmad jeung Haji Rusdi ya Allah ya Rabbi Masya Allah tah ieu teh kan dibutuhkeun saksi hakim baheula mah di zaman kakhalifahan hakim teh ya ahli-ahli Allah lain anu rawog hakim teh ya Allah ya unggal sosorean hakim teh lamun boga nyanekeur saencan diangkat jadi hakim boga bebek 20 boga hayam kotok lah ini mah kotok ulah hayam ieu 10 ya kan embe 3 sawah misalnya ieu teh 1000 meter tek unggal sosorean digerokeun tatangga cet be tuh deuleu embe kula sakieu keneh kan can nambahan kotok tah sakieu bebek sakieu sawah sakieu ya tah ieu audit hakim teh ya unggal poe baheula di mana nyana jadi hakim kakarak saminggu padahal tatayana boga bebek 20 kuari geus jadi boga 200 di mana kim nyana keur can jadi hakim boga sawahna nganukur ieu kan nganukur 1000 meter sakotak kunaon barang jadi hakim dang sabulan doang kuari geus hektar di mana eta kim Budoli ya Allah nah baheula mah audit itu unggal poe tir zaman kekhalifahan baheula Masya Allah kuari mah
kuari bah saudara Haji Sardi ya. Apa saudara punya saksi? Ada. Siapa? Haji Sahmad dan Haji Sardi jeung Haji Rusdi. Tuh otomatis dipanggil Haji Rusdi jeung Haji Sahmad. Tak iya saksi anu bakal menentukan menang elehna Haji Sardi. Iya saksi sehingga diawas. Ari kuari mah kan urusan saksi panderi. Nu penting suratane ngaran bapa moyangna Haji Pendi kene. Iya kan? Ibrahim, sedangkan Haji Pendi adalah anak Ibrahim sebagai ahli warisna. Padahal lain saeutik didinya nu nyaraho baheula ku Ibrahim geus dijual ka Haji Sardi, sakitu nyaraksiana ge tetep be jojong surat anu dipake andalan dira paeh gerebak di neraka bakalna. Pen Masya Allah tidinya ayah pengacara, waduh Haji Pendi mulai tekan pengacara beuteuhna maulana bakalna di neraka bakalna. Hirup sabaraha poe sih, sabaraha tahun sih dina ieu di dunia, sabaraha tahun sih. Masya Allah ngajolim anu mantap luar biasa, beuteuhna ngabeldak bakalna. Ieu lain batrak-batrak. Padu datang ke kehakiman, hakim Cipudolina ge lagi disogok. Tunggal penting ka imah, eta hakim ngaliwat. Saya putuskan cak Hakim Cipudoli bahwa yang menang adalah Haji Supendi karena ini masih surat nama bapaknya. Masya Allah atuh kiai tinggal kiai beteungna bade deui sarua. Hak batur. Ye sing hade Masya Allah, padahal mah kurang kumaha saksi teh geus kuat nyaksikeun bahwa kaula nyaksian eta sawah boga almarhum Bapak Ibrahim bapakna Haji Supendi geus dijual ke Haji Sardi. Tuh kan gitu kan, itu asal geus aya saksi deh anu nyaksikeun bahwa jelas eta teh geus dijual, deuk ka mana lumpat atuh ieu teh ieu pen. Ayo be nyana terus be saksi tinggal saksi, aing mau boga surat dong. Masya Allah bakal na ieu surat eta ngerebak bakal jeung Haji Pendi bakal surat unggul. Kumaha lamun engke saksina bohong? Di dieu bakal dicaritakeun dina kitabus syahada. Syahada teh jamu syahadatin tina lapad syahada. Kitabus syahada tuh engke di dieu aya syahid saksi, aya mashhudlah saksi anu nguntungkeun ka Haji Sardi, aya mashhud aleh saksi anu ngarugikeun ka Haji Sardi. Hartina engke Haji Pendi ge ieu ngadegkeun saksi deui. Berarti itu boga saksi, ieu boga saksi. Tuh. Jadi engke bakal nanti ya hiji aya sahih, dua aya maksud lah, tilu aya maksud ale kaopatna maksud bi tiya ieu adalah perkara nu disaksikeun. Lamun kasus taneuh berarti ieu taneuh nu disaksikeun teh maksud. Tinggal tergantung perkara naon ieu teh ieu. Tah kayak bakal dijelaskan tentang persyaratan sahid saksi. Ieu prak be Haji Pendi ngadegkeun saksina di deuleu botak kuduna. Saha eta ngaranna? Teguan. Naon agamana? Kristen, meunang teh dijadikeun saksi. Tuh. Saha eta teh ngaranna? Tengcun. Hindu agamana bensin sholat. Ke persyaratan saksi itu seperti kumaha kayak bakal dijelaskan tina kitabus syahadat
wallahu a'lam bis